wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Tembangkeun abdi Pamela, abdi Kesha, abdi Ida, Abdi Rian, abdi Aldo. Jadi di dia orang sadayana bade jogging di Stadion Pakansari. Sim kuring sapara kanca dinten ieu bade ngadamel laporan kegiatan pikeun nyumponan pancen bahasa Sunda. Jadi orang sadayana bade jogging heula nya. Bye bye. Abdi bade meser cireng. Abdi meser cireng. Meser cirengna 2. Harganya 5.000. A few moments later. Jadi ayeuna urang bade meser es teh. Punten Mang, icalan naon wae? jalan ST. ST itu. Tapi banyak varian. Varian anu aya mah? Ada varian susu, coklat, itu aya jambu. Loba sih variannya aya gabulus, aya Iraha icalan sih maksudnya tiga kan? jamna Oh, jamnya jam 8, sampai jam berapa? jam 12 kan. Soalnya jalan dari soalnya. Mang, kumaha cara ngadumel teh teh bisa seenak ini? Kita dimasak langsung ya. Dijagung biasanya kayak jalan bulanan atau ada itu kayak apa gitu. Oh, iya Mang. Dimasak. Yang lain tidak sama Mang. Apa kalau yang varian itu ada tambahannya. Jadi tambahannya makanya diaduk. Kenalan Bang, jualan di dia. Ya tempat lumayan sih lah kan. Maksudnya tempat rekreasi kan. Oh iya. Pulang. Jadi lumayan lah. Tinggal lagi kan. Bumi apa? Makan bumi Padilla. Pokoknya mah udah wawancara. Maafkan ngerepotin. Mang. Gak apa-apa lah. Hai, ayeuna urang bade meser. Oke guys, urang bade naik delman. Tada, yuk. Nah guys, big banget nih. Aduh. Bener kan itu kita. Aduh gimana sih? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Jalan istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tupik tak tik tupik tak tik tupik tak tik tupik tak tik tupik tak suara sepatu kuda. Tupik tak tik tupik tak tik tupik tak tik tupik tak tik. Nih guys, gimana main basket, main futsal ya guys. Langkas satu ya. Tempatnya orang main pondok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ngerti gue ini. Lihat Pak Pusir ini. Terima kasih, Mang. Ya. Atur nuhun sadayana. Iya. Tiga. Jadi guys, urang sadayana udah jogging jeung wawancara tuh penjual. Jeung urang oge udah meuli sate jeung es teh. Jeung urang udah naik delman. Seru banget tuh guys. Seru guys tadi, oke.
Dadah semuanya. Bye bye. Thank you. Hatur nuhun. Dadah. Behind the scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jing sadayana. Kuring sapara kanca dinten ieu bade ngadamel laporan kagiatan basa Sunda. Laporan kagiatan pikeun. Astagfirullahaladzim. Masya Allah tabarakallah. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Nempangkeun abdi Ramina Pamela Natasha Diana dari kelas 12. Pangkan nami abdi Kesya Putri dari kelas 12. Nempangkeun nama abdi Mukia dari kelas 12. Nabi Abdi Muhammad Desa Pratama. Ini tag yang ke 552.